Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illa antal ahad shamadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan taqtali biha babari wa taysir wa tablu biha anni babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliyawan nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir la haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadaya anu di mana bae ayana, mudah-mudahan urang sadaya kenging panang tayungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkan urusan urang sareng dicukupkan segala kabutuhan urang. Dina dinten ieu sim kuring bade masian hiji pangalaman pikeun dulur-dulur, bok bae dulur-dulur sim kuring ngagaduhan keluhan atrapi panyakit anu disebut penyakit, istilahna penyakit ambeien atanapi penyakit wasir. Penyakit ambeien atanapi penyakit wasir. Tah dulur-dulur ulah hariwang ulah salempang. Yuk urang nyieun ramuanna secara ieu turut-turutan sim kuring. Nyandak 5 lembar daun nangka walanda, daun sirsak nya. Daun nangka walanda atanapi daun sirsak 5 lembar. Sareng sakepeul akar kangkung. Sakepeul akar kangkung ku urang dihijikeun teras digodog. Caian ku urang 2 gelas. Bila mana besi caian 2 gelas supaya janten sagelas. Tah tos beres urang istilahna inum isuk sakali sore sakali, eta pikeun penyakit ambeien atanapi penyakit wasir. Insyaallah mudah-mudahan Allah ngabulkeun istilahna bisa nyanggeurkeun kana penyakit urang. Tah mung sakitu dulu sim kuring, boga sim kuring dina kasalahan nyuhunkeun di hampura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.